pinuh wae kuno berjamaah di masjid teh tiap dinten oge kuno berjamaah teh pinuh karpet. Pinuh karpet nama berjamaah mah tetep we dina nalika naon maghrib 3 jajar, isya 2 jajar, subuh mah 2an mah ngajajar. Imam jeung makmum. Hadirin rahimakumullah, anu ku Allah dimuliakeun. Mari kita sama-sama peristiwa Isra Mi'raj ini jadikan momentum untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu. Apa sih tujuan daripada Isra Mi'raj? Ini ada tujuannya Allah pasti. Sebetulnya hakikat yang maha tahu peristiwa Isra Mi'raj apa tujuannya Allah yang lebih tahu. Akan tetapi ada sebagian yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, tinggal di surah Bani Israel tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Cek Allah tujuan Isra Mi'raj teh eta keur naon? Keur nembongkeun sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala. Allah teh maha besar na Allah. Tinggal nalika Isra sareng Mi'raj Nabi ditinggalkan dengan berbagai kejadian di perjalanan. Aya jalmi anu keur naon keur meulahan sirahna sorangan digendir ku gegendir manehanana teh jeger jerit maratan langit kocak maratan jagat tapi bencar jadi deui ditenggel deui jadi deui ngocak teu naon teu kapok-kapok padahal mah nyeri tapi ditenggel. Saur Kangjeng Nabi wahai Jibril eta teh gambaran naon Jibril nyeri tapi ditenggelan wae nyeri ditenggel deui manahanana teh. Saur Jibril gambaran umat anjeun eta teh nu beurateun kana ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Muhammad salat teh cek manehanana mah beban bukan sebuah kebutuhan. Jadikanlah salat bukan sebuah beban tapi salat jadikanlah salat sebuah kebutuhan dan kewajiban. Lamun jalmi tos nekadkeun salat itu sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan, maka bakal enak ngalaksanakeun salat. Dipanggil ku adzan hayya 'alas shalah. Hayu urang salat da engal ka jaman, engal salat, engal ka masjid gitu. Bukan sebuah apa? Bukan sebuah beban ka dirina. Hayya 'alal falah. Hayu urang menuju kana kabagjaan. Cul pada melanana nuju macul simpen paculna anu nuju di kantor simpen heula naon pulpena. Ya teh Allah parantos manggil ka abdi, Allah ngemutan ka abdi, abdi sok hilap di enjing-enjing di kebon di sawah Gusti, ayeuna diemutan ku dampal Gusti. Ya Allah abdi sok hilap abdi di kantor ngemutan enjing-enjing dugikeun ka tabeuh 12 ayeuna diemutan ku dampal Gusti. Alhamdulillah. Jadi upami aya nu adan teh kedah alhamdulillah. Ya mah naon sumping adan teh lain alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadol teh geus kudu salat deui. Ngaran nyebutkeun jadol sagala. Ari urang mah alhamdulillah. Juntang jentreng we di pos rona bari ngagitar Allahu akbar da lain alhamdulillah ngadon jadol geus kudu salat deui. Naudzubillahi min engal urang ngalaksanakeun salat sing tepat awal waktu saena berjamaah. Ulah ieu mah salat teh engke we lah lohor engke jam 1, engke we jam 2, engke we setengah 3, tungtungna salatna setengah 3
tilu karek beres salat ngong adan asar cek manehna karek oge beres salat geus kudu salat deui. Udah salat na diajarkeun. Salat subuh kaberangan, salat lohor kaasaran, salat asar ka magriban, salat maghrib ka isaan, salat isya nega kapeutingan atuh salat isya kapeutingan. Barang datang waktu subuh urang-urang kadon tarunu tuh tinggalin salat subuh nu kitu jalma teu. Barang datang waktu lohor bapak-bapak ngadon molor tuh tinggalin salat loh nu kitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar ibu-ibu kalah kapak tuh tinggalin salat asar nu kitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib para jajaka ngadon budak gidik tuh tinggalin salat maghrib nu kitu incuna curi laka itu ka dia wae maghrib cing ngampi. Barang datang waktu isya para jajaka ngadon ngagaya tuh tinggalin salat isya nu kitu incuna kuya. Aya jalma kitu incuna kuya, aya anu talangke kana salat kusal-kusal wae kos kuya kitu tah. Ibu-ibu wargi-wargi sadayana anu ku Allah. Kedua, untuk memperlihatkan apa ya keagungan Allah yang kedua, Nabi itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ketika Isra itu ka neraka ternyata seuseurna dina neraka teh istri. Kumaha cenah? Istri dina neraka. Aya anu nuju digantung naonana. Rambutna digantung. Elel letahna. Teras jejeritan keur disiksa ku malaikat. Aya anu keur naon? Eta istri teh keur motongan kana naon? Lameuna nyarira. Saur Kanjeng Nabi wahai Jibril, ieu istri seseueuna dina neraka. Naon dosana ieu istri? Diwaler ku malaikat Jibril. Bukan istri tersebut tidak suka sholat, bukan istri tersebut tidak mau berangkat ke pengajian, sholat namah getol, ke pengajian nama getol, ngan hanjakal eta istri dosana hiji tara narimakeun kana pamere nu jadi salakina, sok ngaleleungit kanikmatan teu nu jadi salaki. Otak kade ibu-ibu kade pisan. Upami urang gaduh suami narimakeun kana nikmat anu parantos dipasikeun ku suami ka urang, bade ageng bade alit. Saur suami urang teh, mamah ieu gaduh artos 3 juta kedah cekapnya 2 dinteneun. Alhamdulillah tampi. Mamah ieu gaduh artos 1 juta kedah cekapnya sadinteneun. Tampi ku alhamdulillah Bapak. Mamah ieu gaduh artos 25.000 kedah cekap satauneun. Alhamdulillah cana ku ibu teh peserkeun wae kana kalender Bapak ieu satauneun gitu. Pinter pan atuh. Hari istri nu salehah mah. Ya, leres gitu. Sok urang sadayana. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimulyakeun. Aya dina lagu kieu ibu sadayana pan kitu. Mun salaki boga duit ka salaki cuat ciwit bari gutak kita birit nyingsieunan anak beurit. Mun salaki kantongna kosong ka salaki ungwang wong-wong di dapur menitang tengtong budak oge nepi ka cenong. Burung keripit hai tulang bawang. Mun salaki teu boga duit ka salaki ngajak perang. Ada uang abang yayah, tak ada uang abang payah. Semoga keur meuli uyah kapaksa ngajual kapeah kan yayah 1.000 rupiah. Jadi bukan seperti itu.
istri yang solehah itu memang ibu sadayana remakeun kanu janten caroge. Nah, bade aya artos, tampi teu aya artos sing sabar. Kenapa? Karena betapa berharganya istri yang solehah itu, sehingga oleh Nabi diibaratkan apa? Perhiasan dunia yang paling berharga. Dibandingkan sarang boga mobil, dibandingkan jeung boga gedong sigrong, masih kene perhiasan dunia yang paling indah itu adalah istri solehah. Setiap keindahan, bios nyanyi ya teh. Perhiasan dunia hanya istri solehah, perhiasan terindah. Apa tuh? Ari nyanyi ieu mah apa henteu? Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, ku kira pensil. Naon? Pentil. Waktu ku tolol, aku tak tahu yang nolol-nolol, ku senggol-senggol, ku kira botol, tak taunya tembak-tembak dor arapal ibu-ibu. Ari cincang keling apa ibu? Cincang keling manuk cingkleng. Sok uluykeun ku ibu. Plos ka kolong 100 buat ibu-ibu pengajian di dieu arapal. Engka dihadiahan lah di buminya. Ari baca shalawat apal? Apal. Shalawat nu mana nu apalna? Shalawat sipa, shalawat naon? Ibu-ibu mah insyaallah arapal. Upami di Bandungan ku urang eta naon manuk cingkleng cinetan, ternyata nyagu eta teh mengandung makna unsurna 2. Yang pertama ada unsur memang upami ditinggal tina segi naon hiji tiasa dimaknaan ku negatif, 2 ku positif. Lamun dimaknaanana ditafsiran ku naon ku negatif mah kieu cenah cincang keling cing geura teguh cang kacang keling anu hideung. Naon ari kacang anu hideung? Manuk cingkleng cinetan los ka kolong bapak satar uleneng we hamil ya laras gitu. Tapi ayeuna mah urang mana anu positif ulah eta lah, ulah kacang hideung wae kieu ayeuna mah cincang keling cinggera eling gitu tah. Cinggera eling manuk cingkleng cinetan malaikat Ajrail tukang nyabut nyawa di luhur parantos cinetan ngadodoho ka urang. Plos ka kolong di mana-mana parantos maut, ajal menjemput urang. Plos we ka kolong alam dunia maut teh papa satar bulan teu nyanak harta, teu nyanak banda, teu nyanak gedong sigrong, teu nyanak naon deh mobil anu mengkilat, atos we iwati amal anu de. Jadi malaikat Ijrail di luhur teh ngadodoho ka urang. Al mautu ya tibagtatan wal qabru sundukul amal fasbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Geuning maot ngadodoho teraskeun borosok di ngagereta taya tempo datang nate merenya taya raja taya kuring taya berang taya peting di mana ajal gesumping temenang tem anaki di mana ajal gesumping. Pejabat mati, ulama mati, ajengan mati, rakyat mati, sadayana oge pantes. Dek nu ngora pantes, dek nu kolot pantes. Jadi kematian itu memang tidak pancakaki. Bayi sekalipun yang baru lahir ke dunia, ibu pantes. Pantes ente bayi maut pantes. Ayah bayi maut. Ayah pemuda maut, ayah orang tua maut, ayah aki-aki maut, nini maut.
sadayana oge pantes komo aki-aki jeung nini-nini mahnya gitu. Aya aki-aki di dieu aya nini-nini teh aya. Alhamdulillah ari aki-aki jeung nini-nini teh teh apami aki-aki pameget anu tos sepuh. Ari ayeuna nini-nini naon istri anu parantos sepuh anu parantos tua. Simkuring mah osok naon kataji lamun teh mah anu parantos sepuh hadir kana majlis ilmu getor luar biasa. Ieu mah aya jalma nu tos sepuh tapi teu naon teu daek angkat ka pangajian. Beuki sepuh teh yang semakin tua semakin jadi tua-tua keladi. Nu tos sepuh teh kumaha kedah sering angkat ka pangaosan cing sakedap bakal dipanggil ku Allah Rabbul Alamin. Sing resep kana pengajian, sing resep hadir dina kasayan. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun. Tadi cenah kumaha keagungan Allah teh ditinggalkeun Kangjeng Nabi teh aya nu naon cenah? Ditinggalkeun kana neraka. Kaseseueuranna neraka teh naon cenah kalebetkeun? Istri, tapi istrina anu kumaha? Anu tara narimakeun kana pamasihan anu janten saroge. Omat kedah naon bersyukur kanu janten saroge. Kadua, Kangjeng Nabi ditinggalkeun waktos Isra sareng Mi'raj keagungan Allah aya jalmi anu melak harita panen harita. Upami di urang mah harita keneh nanem parecep, harita keneh jadi, harita keneh naon? Harita keneh panen. Naroskeun ka malaikat Jibril wahai Jibril eta teh gambaran naon? Jalma anu melak kana tataneman harita keneh melak harita keneh panen. Saur Jibril wahai Muhammad gambaran eta teh jalma-jalma anu baguran, gambaran jalma-jalma anu sok ngadermakeun sebagian hartana. Jalmi anu bagur, sok sodako, sok jariah, sok infak. Kalintang pisan katajina tadi aya program forum peduli sesama di dieu. Tadi parantos didugikeun wargi-wargi sadayana saldona sekian, pengeluaran sekian. Tidak mungkin program ini ibu sadayana berjalan terwujud tanpa didorong ku ibu-ibu sadayana sareng bapak-bapak warga. Simkuring yakin ku sauyunanana, ku persatuanana di Perum Gria Jatinangor hiji sehingga program ieu berjalan sae terwujud. Da zaman kapungkur zaman Isra teh digambarkeun kitu cenah. Jalma anu bageran bakal panen hartosna naon? Siapa orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ku Allah bakal digantosan pungarupikeun naon? Hiji nu langsung di dunya, engke bakal kaduana oge di akhirat. Saur Allah. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Allahna itu serada teu ayaan ya. Cigana ibu-ibu mah luak deuk wae kana jam ya teh, jam sabaraha. Sakali deui. Duka ponok mana yuhlipuhna teu aya madannya. Ada simkuring dek manjangkeun sieun dilepatkeun ke Bapak Ketua DKM karena mantena sebagai Ketua Dewan Hakim LPTQ Kabupaten Sumedang eta cenah Ustad manjangkeun kana yuhlipuh padahal eueuh mah tobi eueuh naon gitu. Matak yuhlipuh teh ponok teu aya panjangan. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yuhlifuh. Panjang teuing Allahna. Jadi kudu beriring senada sareng mubalik, lamun mubalikna ponok ibu oke ponok. Ya, siap? Sok urang isarahan ku pandangan simkuring. Ieu urang ngates kekompakan. Ieu simkuringnya upami simkuring parantos kieu ngeupeul, tah eta eureun ku ibu. Nya, lamun nu panjang mah tadi kitu wah panjang keneh gitu. Innahu huwas samiul basir. Coba. Nyaan ibu-ibu masih konsentrasi teh ibu.
Ayeuna podok. Linuryahu sanes linuryahu naon nama teh? Allah wa ma anfaqtum ayatna wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Ibu-ibu ponok gitu tah. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa saja yang engkau infakkan kata Allah, apa saja yang engkau dermakan, hartana, tanagana, naon bae nu diinfakeun, saur Allah, tong hariwang aranjeun kabeh, kami nu bakal ngagantina, bakal ngagantosanana Gusti Allah Subhanahu taala. Kade orang yang bageuran teh, orang yang dermawan, ibu sadayana bakal deket sarang Allah, deket sarang jalma, deket sarang surga, bakal jauh tina neraka. Sabalikna jalma anu koret, koret teh naon? Kengkene, merege hese, cap jahe, buntutan, kasiro, ditambahannya gitunya. Jalma koret, medit, merege hese, gitu. Jadi jalma nu pedit teh merege hese. Cap jahe, saur Kangjeng Nabi nyata baidun minallah, jauh ti Allah, baidun minan nas, bakal jauh ti manusia, manusia oge ngajauhan, tong ngahiji jeung si koret. Baidun minal jannah, bakal jauh tina pi surgaeun, qaribum minan nar, bakal deukeut tina seuneu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Da atuh ayeuna upami aya jalma koret, ibu bayangkeun kakoretan akina, kakoretan ninina, eta dampak negatifna bakal kawariskeun ka anakna jeung incuna, sanajan incuna bageur. Cek jalma teh di masyarakat teh tong babarengan jeung incuna si koret gitu kan. Padahal mah budak nama incuna bageur. Nu koret teh akina padahal incuna mah bageur tapi kababawa. Eta mah incuna si koret tuh gitu. Rasa gitu, Bu? Matak sing bageuran urang sadayana. Tong hariweung harta-harta urang nu disodakohkeun bakal digantosan ku Allah Subhanahu taala. Ibu-ibu simkuring mah upami ibu-ibu masih keneh sumanget nyaos teh simkuring oge sumanget. Siap ngaosna ieu teh, Bu? Siap dugikeun ka tabuh 12 nya? Siap. Siap setengah jam deui? Siap setengah menit deui? Kada pisan jeung assalamualaikum balik. Tapi aya nu nyuguhan hatur nuhun Bapak Ketua DKM cai teh acan katampi pisan. Subhanallah. Wios simkuring geulanya, Bu. Bismillah. Ari waktos Isra Mi'raj Nabi mah Nabi teh dipiwarang milih cai, 3 cai, hiji aya cai susu, 2 cai madu, 3 cai arah. Ngan mubalik mah kulantaran teh aya cai susuna nya milih mah cai herang. Ari cai herang teh murah. Segala mahal mah ci susu, ci kopi, dan es jus tah kerating deng. Hadirin rahimakumullah, nuku Allah dimuliakan. Tujuan daripada Isra yang kedua adalah apa? Isra Mi'raj itu tujuannya untuk menghibur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kaprihatinan. Nah, disebut tahun kaprihatinan cobi ku ibu sadayana dina sejarah dicarioskeun dina kitab Khulasoh Nurul Yakin upami di pasantren sok diaos. Eta aya 4 jilid, jilid kaiji, jilid katilu, jilid ka duikan ka 4. Ninggal simkuring dina sejarah bahwa dina tahun eta teh Kangjeng Nabi nuju dikantunkeun ku orang anu sangat dicintai oleh Nabi. Yang pertama, Nabi ditinggal oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Tak lama kemudian Nabi ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sedangkan 2 orang tersebut adalah merupakan orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Siti Khadijah yang selalu memberikan support baik moral ataupun material, hartana diseepkeun kanggo perjuangan dakwahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Thalib yang selalu membela kepada Nabi, sehingga saur Abu Thalib, siapa orang yang berani kepada keponakanku yang bernama Muhammad, langkahilah dulu mayatku. Ku belana Abu Thalib. Dina eta naon tahun Kangjeng Nabi teh sedih.
Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW waktu harita dina eta tahun pergi ke negeri Taif. Untuk apa? Ke negeri Taif itu untuk berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu. Sesampainya di negeri Taif, bukan disambut dengan senyuman, tapi Nabi begitu sumping ke negeri Taif, orang Taif teh ngabaledogan ka Nabi, dugikeun ka Nabi waosna punglah, dugikeun ka getihan Nabi, dibaledogan ku orang Taif. Saur malaikat anu kumpul di eta gunung, wahai Muhammad, jika sekiranya engkau meminta bantuan kepadaku, engkau berkenan, aku akan menolong kepadamu. Itu orang yang melemparimu, kami akan gempa bumikan, kami akan beri angin puting beliung, kami akan beri banjir yang betul besar, maka kami akan menolong Muhammad. Dek dilelapkan karena bumi, ku kami Muhammad dibantuan ngadua ka Gusti Allah sareng malaikat. Tapi apa yang terjadi? Nabi ketika itu, wahai para malaikat, wahai Jibril, kami mah lain hayang kitu. Tapi sugan we jeung sugan ayeuna manehanana teu iman ka kami, teu nampi kana ajaran pangajak ti kami, atuh anakna, teu anakna atuh incuna. Nabi ngadoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pasian hidayah, pasian petunjuk, pasian taufik ya Allah, kaum abdi anu teu acan apal kana bebeneran ya Allah. Itu doanya Nabi kepada umatnya. Walaupun umatnya menyakiti Nabi, walaupun melempari dengan batu, walaupun melempari dengan kotoran unta, tapi tetap Nabi baik kepada orang tersebut. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari urang mah upami aya nu panglawankeun biasana mah urang mah asa tanaganya. Si itu kau teh ngamusuhan masih perlu bantuan abdi, ku abdi dak dibantuan, dak dikumakeun jalma eta. Sok we. Urang mah kitu. Nabi mah henteu. Dedeh teuing entong digempa bumikeun, entong dibaraya. Mugi we Allah masihan hidayah ka anjeunna. Berarti betapa ibu sadar kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, betapa Islam itu yang indah, rahmatan lil alamin. Islam bukan disebarkan melalui kekerasan, tapi Islam disebarkan melalui kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW. Adek, karena Islam teh sok aya nu naon bonya. Wah, Islam teh radikal. Islam mah ekstrim. Islam itu sedikit-sedikit pedang, sedikit-sedikit perang. Kadek, pemahaman ini adalah merupakan pemahaman yang keliru. Simkuling Karesan sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, tugas Simkuring sebagai naon radikalisme dan arilan sempalan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana masyarakat agar tidak radikal, bagaimana masyarakat agar tidak pemahaman radikalisme dan paham aliran sempalan. Jadi ya nu radikal mah sakedik-sakedik kayak gitu we. Sadik-sakedik, wah pokoknya mah main we burup, main we pedang itu. Kadek, ya, Islam teh agama anu indah, Islam teh agama anu rahmatan lil alamin. Islam itu disebarkan melalui kasih sayang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bukan disebarkan melalui kekerasan Islam itu. Jadi kalau ada orang bahwa berpendapat Islam itu disebarkan melalui kekerasan, melalui peperangan, itu adalah perihal yang keliru. Tinggal Nabi Muhammad SAW dina nyebarkeun dakwahna. Hadirin rahimakumullah, anu ku Allah dimuliakeun. Itu masih kena seueur materi teh, tapi jalaran waktos. Naon cenah kedah apal Bu? Tujuan Isra teh namanya dua. Hiji naon tadi teh? Kanggo nembongkeun tanda-tanda kawasaan, anu katilu anu katilu kaopat. Kaduanya, anu kadua tong dipincalannya, anu kadua nama naon? Kanggo ngahibur Kangjeng Nabi Muhammad. Anu katiluna kanggo naon? Tujuan Isra teh untuk menguji keimanan manusia, apakah percaya atau tidak. Jika ia mempercayai tentang Isra dan Mi'raj, berarti ia sah iman Islamna. Di mana-mana teu percaya sama sekali eta jalma, maka teu acan sah iman Islamna.
Karena naon? Karena Isra Mi'raj itu termasuk akidah sam'iyat. Akidah sam'iyat itu apa? Jadi satu kejadian yang telah difirmankan oleh Allah, yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kaopat tujuan Isra Mi'raj teh kanggo naon? Nyaeta kanggo nampi parentah salat anu 5 waktu. Eta utami nama. Puncak daripada apa? Tujuan Isra Mi'raj salat. Ketika Nabi akan meninggal dunia, apa yang diucapkan dari lisan Nabi? Nabi mah sanes amanat kana harta banda, tapi Nabi ketika mau wafat berucap dari lisannya, as-salat, as-salat, as-salat. Itu Nabi. Awas anaking anjeun ulah nepikeun ka ditinggalkeun salat, 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 salat. Saur Nabi 3 kali. Tah urang oge upami bade maot, omat ibu sareng bapak kedah naon amanat anu sae. Awas anaking, hidup anaking putra emak jeung bapak. Lamun emak parantos ninggalkeun tirar alam dunya, omat anaking, anak emak jeung apa? Kabeh salat-salat. Dek usaha nu deukeut, nu jauh, omat ulah ninggalkeun salat. Salat, salat, salat. Itu kudu nama. Ya mah dek maot ngadon amanatna teh kana kebon, inget keneh kana sawah. Jalma geus ngap-ngapan kieu ngadon ka darieu anak emak ka dieu itu tuh amanat emak sawah nu belah luhur itu tuh nu panglegana rorakan itu mah si bungsu anu ditu mah anu deket walungan tah mah si nah, itu mah nu belah ditu mah tuh itu tuh keur cikal tapi balong nu gede mah omat ulah dijual nah emak nu batur sia masih kena ingat gitu paingan ulah dijual balong nu gede ya. Ketika kita wafat itu alangkah lebih baiknya berwasiat, salat. Emut sim kuring pun bapak mertua di Sumedang. Ai sim kuring mah da kawit nama ti Garut. Ketika beliau akan wafat, ya, musim kuring ka Bandungan keneh jam 5 teh kitu. Ya amanat dikempelkeun pala putra sadayana. Gitu setengah genep teh da atas praosana mah benten gitu. Di Jakarta cenah ka dia panggil anjing teh. Karesan sadayana tos karempel da pala putra teh kitu. Tos karempel sadayana. Teh damangna lumayan lami. Namun ketika beliau akan wafat, apa yang disampaikan itu omat salat anaki, omat sadayana, anak bapak sadayana omat salat sakitu yang terucap. Eta dugikeun ka masih keneh terngiang-ngiang sim kuring dina cepil sanes bobohongan sim kuring. Pun bapak mertua amanatna bade pupusna salat masih kena tiasa salat maghrib pupusna teh pas pisan adzan maghrib pupusna teh setengah genep masih kena tiasa digugulung ya saras nama pun bapak mertua teh janten masih sobat kene rama mertua bapak ketua DKM nah janten sim kuring pun bapak mertua teh di Kementerian Agama sami ya janten sobat sahabat karib rama mertua bapak ketua DKM. Jadi urang sadayana betapa pentingnya sholat sehingga kamurang kali urang kedah naon kedah ngamanatkeun sholat. Apan tinggal dina Quran wa'mur ahlaka bis sholat wa'mur pamaku anjeun kudu parentah ahlaka ahli anjeun bis sholati kana sholat anak anjeun incu anjeun buyut anjeun poma ku anjeun kudu parentah sholat. Urang pernah henteu miwarang salat kamurang kali urang ieu mah ngadon janggeus dahar encan janggeus jajan encan janggeus mani encan henteu waka naroskeun janggeus salat encan can pernah sakali oge padahal ulah waka taroskeun murang kali urang teh jangtos jajan jangtos mani lain eta tapi kamurang kali urang janggeus salat encan tingawitan usia 7 tahun saron Nabi maka murang kali urang kedah dilatih tos usia 10 tahun teu daek salat saur Nabi eta mah kedah dicepret tapi nyepretna teu kengeng anu ngabahayakeun usia 40 tahun teu daek salat wae lain kudu dicepret eta mah kudu dirangket 40 tahun can daek salat wajar kunti cenah abi mah teu tiasa cenah bacaanana abi mah sieun salah sieunna tong hariwang ibu jeung bapak salah salat karena ku Allah diparentah lain bener jeung salahna
tapi nu diparentah urang ngalaksanakeun salat sae jeung awona nyerahkeun ka Allah Subhanahu taala. Sok urang ulah diemutan abdi masieun teu ditarima salat teh ulah emutan. Da Allah marentahkeun teh ngalaksanakeun salat. Nabi Ibrahim sekalipun di dalam Al-Qur'an tinggal di Al-Qur'an Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tinggal Rabbi non pangeran abdi ij'alni muga ngajantenkeun Gusti ka abdi sadaya wa min dzurriyyati sareng turunan nabi muqimas sholati yang senantiasa mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim gitu. Urang, anak urang, keturunan urang, sing janten jalmi anu senantiasa naon ngadegeun kana sholat. Jadi sholatnya bukan sebuah beban tadi oke, tapi sebuah kebutuhan. Namun dak kitu Bu. Sholat teh agung pisan naonan nanya godaan anak gede pisan naonana gede pisan setana padahal sholat mah teu cara munggah haji ari munggah haji mah kedah ngange artos ari zakat mah kedah ngange artos ari sholat mah siapapun orang kaya bisa sholat orang fakir dan miskin bisa sholat anu teu gaduhna naon oge fakir miskin sholat mah tiasa beda jeung munggah haji jalma fakir miskin tiasa munggah haji teu tiasa da kedah ngange artos ngan godaanana luar biasa eta teh komo dina waktu subuh dek salat teh di Cimutan Kutara Nuruh rasanya di Cimutanana teh Kutara Nuruh ibu nu ngagugahkeun mah tos ti jam 3 keneh ti 3:30 ngagugahkeun mah bahkan nu di masjid di Simkuring mah nu ngagugahkeun na oge nu ngabangunkeun na oge tos aki-aki na oge aktor ari aktor teh naon aki-aki torek satengah opat tos kieu we si aki hiji nangunyar nu hiji ditilepkeun ge we wargi-wargi sadaya ayeuna parantos nunjukkeun waos kantun dua deui baur berenang tujuan mah nunjukkeun waktos kulantaran ompong jadi waos tinggal dua deui baur ngan eta nu paling tragis mah aki-aki ngahudangkeun di masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ngaroko bako cigana madan maraja. Wargi-wargi sadaya nunjukkeun waktos ngalieun jam eueuh jamna teh nunjukkeun waktos gadol jamna eueuh aya nu mading deui. Berenang di jam di masjid eueuh samarukna aya keneh itu. Eta aki-aki kewe ngetem memang garuga tos gugah mah pada obo deui mangga kewe bari nangunyar punten bari nangunyarkeun kieu da balik oge sarua cangkeul di masjid si aki bari ngahaleuan teh mugi Gusti ngahampura anan dosa sareng dosa inung suku karena inung suku cek pamuda saha ieu si aki jeung sakabeh ramona sareng sadaya ramona Allah rabbul alamin ari kudu nama inung bapa ieu mah inung suku segala ngalamun jeung kabeh ramona kudu nama jeung sadaya muslimin dihudangkeun mah hudang waktu subuh ti tabuh 3 keneh 3:30 parantos aya di masjid teh as-shalatu khairum minan naum as-shalatu khairum minan naum ari salat eta leuwih hade ti nyimang sare da lain hudang nu adana hadena hade ku hade-hadena mamah ieu aya anu ngagugahkeun di masjid meni sae kieu adana ieu urang simutan deui we aya anu goreng di masjid teh adana as-salatu khairum minan naum ieu mah geus babaung deui boborah hayang hudang hayu urang sare deui nu hade nu goreng oge sarua teu hudang
tungtungna perebut antara nafsu. Cek urang waktu subuh aya anu ngahudangkeun di masjid mending pilih sajadah simut sajadah dek pilih mana? Ibu pilih simut pilih sajadah. Iya nu paling bahaya mah milih karena sajadah dipakai simut. Milih sajadah dipakai simut. Sare deui eta mah. Subhanallah ya Allah ya Rabbana ya Karim. Betapa setan karena sholat ngaganggu anu luar biasa. Kenapa? Karena sholat merupakan barometer amal yang lain. Kalau sholatnya beres, maka amal yang lain pun akan beres. Tapi kalau amalnya rusak, amal sholatnya rusak, maka amal yang lain pun sama demikian. Kata siapa? Kata Nabi. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Ari amal nu paling pertama kali akan dihisab ku Allah Subhanahu wa taala nyata salat. Di mana-mana salatna sae, maka amal nu sanes bakal sae. Di mana amal salatna rusak, osok bulang betong salatna teh kadang salat, kadang henteu. Lohor salat, asar henteu, maghrib salat, isya henteu, maka sadaya amalna oge bakal rusak. Jadi pertama kali nu bakal dihisab teh salat dengan momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama perkuat kewajiban salat, karena salat ini adalah merupakan apa ya? Jadi merupakan perintah yang sangat istimewa, yang sangat spesial, tidak seperti perintah puasa disampaikan ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Perintah haji pun sama, dari Allah disampaikan wahyu kepada malaikat Jibril, dari Jibril disampaikan kepada Nabi. Perintah zakat pun sama, tapi perintah sholat betapa pentingnya sehingga Nabi dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, langsung Kangjeng Nabi di hadirat Allah langsung tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Teu diwakilan ka malaikat Jibril. Aoskeun heula salawat mangga. Mudah-mudahan urang sing kengeng sapati junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga sim kuring ya ibu sadana pananganana nguji naon konsentrasi ibu pamit cek sim kuring turutannya siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sekali panangan diluhur mah Allahumma sholli wa sarang ala sayyidina wa maulana din adadama fi ilmillah latan daimatan bidawamil mukim ladi sarane Allahumma sholli wa nah kayaknya ada dama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mukim ladi Allahumma sholli barik alaihi. Tong bujang-bujang ibu-ibu capek mau balik oke sami capek. Tadi oke sares nama enjing-enjing teh bade angkat ke Jakarta sim kuring teh. Kan sim kuring emut tos kena pintu tol dek nayan ke Jakarta dawuh nu ulam. Nya mending keneh ka dieu ka Al Muhajirin. Aya bapak kasih ngulem. Ibu-ibu capek sim kuring oke capek, mudah-mudahan sana sarehat panjang yuswa amin ya rabbal. Dan insyaallah nah sasih payun insyaallah sim kuring oke aya uleman ka mana ka Sarawak ka Malaysia bade nyepitan Upin dan Ipin insyaallah. Lamun aya nu ulem kitu ge nya utami nama sim kuring hapunten nu kasuhun sakitu we nu kapihatur. Mudah-mudahan sadana sing kabagian barokah Rajab. Oke atuh urang sadayana sing kabagian barokah Saban.
sadayana sing panjang yuswa didugikeun kana sasi Ramadan. Atuh ieu lingkungan Perum Gereja Jatinangor kumsada masyarakat boh anu tiasa hadir boh nu teu tiasa hadir sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ding sing dipasihan kawilujengan sing dipasihan kasalamatan aya dina karahayuan panjang yuswa sehat lahir batin rohani sareng jasmani. Al-Fatihah. Di luhur manuk ti kukur dihandap manuk japati sakitu anu kapihatur mudah-mudahan tiasa patepan deui eurih ayana di wetan dan batana wadahna teu nyebatkeun cakep ieu teh eurih ayana di wetan nenden batana wadahna bilih aya kalepatan hapunten bae kasadayana saninten buah saninten diical di parapatan hapunten api hapunten bilih aya kalepatan sakitu wae anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.